Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng simkuring Dek Mulyan anu ganteng kalem. Ulin malado. Alhamdulillahnya tepat di hari sore ieu keur aya dina hanapeun jembatan layang rel kereta ekspres bertepatan keur aya di Purwakarta ieu teh. Haturan linggih ka sadayana nya tuh keur goes kala bisi pajarkeun bohongnya tuh mau sapeda. Nah, arulin atuh. Nah, jadi ulin mah teu kudu kana motor wae, leumpang bisa, kana sepeda bisa, nya rek ngarayap bisa. Tah, rek nyapa heula barudak anu aya di Raja Mandala terutama balad-balad sing kuring Raja Ngaplak anu diketuaan ku Bapak Iwan. Halo, kumaha Bapak Iwan, sehat? Aduh, kumaha lumpia basahna? Nya sakantenan ye kangge sadayana. Kanggo daerah Raja Mandala, Cipatat, Mandala Wangi, oge kabeh dituna Asmaul Husna, sok bilih anu peryogi, bilih anu hoyong jajan nu namina lumpia basah aya ye. Ngeunah pisan aslina ye di Kang Iwan mah di dia terus terang can nyobaan, matak can nyebut teu ngeunah. Ngeunah aslina bener, moal bohong ye mah wani diriungkeun. Tah di dinya Kang Iwan Aka atau Kang Iwan nya ngalapak di pas pisan gapura PLTA Raja Mandala. Nah, didinya bilih anu bade jajan lumpia basah, sok hadinya dongkapan wae Kang Iwan nya. Kayak aya didinya mangka lanjeuna geura. Aduh, si ganteng kalem da teh tos lami teu penak haturan linggih Pak Iwan, mudah-mudahan sehatnya sadayana, mudah-mudahan tiasa goes deui tuh ka ngawakilan goes ka daerah Purwakarta. Tuh, keur ngurilingan ieu Citarum Kang Iwan. Oh. Keur ngukur ting sabaraha meter tadi teman. Kayak orang tuna heula nya sepedana. Nah gitu pokoknya mah Kang Bapak Ketua, mudah-mudahan sehatnya cik tadi ge sing sehat pokoknya ulah hilap ngopi nya selamat sore nya sing nambihan deui tah etana murang kalihna. Oge teh hilap ka Mbah Japri. Mbah Japri, nah eta ngagaduhan agen gas pinggireun Kang Iwan ngalapakna. Nya eta caket pisan dinya, bakalesan bumina di dinya. Tabile anu peryogi gas, nya tong sungkan-sungkan sok dong ka kadinya jingjing tabung anu 3 kilona. Tong herewese kadinya we da caket seueur lah lamun keur aya ngirim gitu ge lamun keur hanya kosong. Baca. Nah, oge teh hilap nah, ieu nu lebih spesialna ieu, nu lebih spesialna anu bager, anu kalem, anu pang, pokona dawuh nu gararopet sih di Raja Ngaplak kabeh oge ngan hanya ka lainna teh geus jadi we serpensiun ayeuna teh grupna teh. Tah di dieu aya beliau Bapak Haji Ridan. Nah ieu nu ngagaduhan sigana mah ieu aduh kumahanya nu ngagaduhan Raja Mandala teh ieu. Kumaha Kang Haji Ridan sehat alhamdulillah syukurlah, mudah-mudahannya tambih-tambih kasehatanana, tambih-tambih rezekina oge dimudahkeun selalu berkah salametnya sadayana sakeluarga. Oke, nah bilih aya nu peryogi nya elektronik, hoyong TV, hoyong kulkas, hoyong sagala ning aya lah pokona mah di dinya. Oke. Nya. Jadi ulah teu kudu jauh-jauh neangan, ulah teu kudu rudat-rudat balanja. Neangan barang elektronik, rek neangan kulkas, rek neangan TV, rek neangan radio, rek neangan lah antena pokona komplit. Di Bapak Haji Ridan geus dikumplitan tokona, nami tokona ya delima nya. Nami tokona delima. Oge anjeunna nu ngagaduhan kolam renang di ongkoh tuh. Wah, doba we pokona mah ieu mah rek elektronikna hayang guyang nya tinggal ka kolam renangnya. Kolam renangna aya di pengkeureun tokona. Tah didinya teu tebih badi anu sabudeureun Raja Mandala Cipatat atau saguling Mandala Wangi mangga dongkapan wae kadinya bilih bade refreshing, bilih bade piknik mawa murang kalihna kadinya ameng gararuyang sok dongkapan wae kolam renang Bapak Haji Ridan nya kolam renang delima. Lah kitu nya mudah-mudahan sing sararehat sadayana lah eta mah. Pokona nu ditatap hiji-hiji mah dudung teh rada can aya waktu ayeuna teh. Nya nuju hayang amungna pokona selamat sehat, selamat ngopi. Wilujeng haturan linggih, haturan istilahkeun sore nya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.